Aya sakadang beurit nu panasaran hayang ningali singa. Indit kaleuweung. Lebah hanapeun tangkal anu ngaroyom dahana. Katingali aya hiji sato gagah jeung simaan deui. Buukna jabrig ririaban, kuku-kukuna tembong sareukeut, huntuna rangeteng. Leuh, kawasna ieu sato anu disebut singa teh, ceuk sakadang beurit dina jero hatena. Eta singa jalu teh nundutan, tuluy bae hees. Sakadang beurit nyampeurkeun sakadang singa nu keur tibra. Awahing ku panasaran, sakadang beurit teh make jeung ngarampaan kumis sakadang singa. Mireungeuh sato anu katelah si raja tega, kalah cicing bae. Sakadang beurit beuki wani, kalacat naik kana sirah si raja leuweung. Buuk sakadang singa teh dirampaan, make jeung ngilikan liang irung biwir nu keur sare teh disuaikeun. Sakadang singa ngarasa aya anu uyup ayap kana beungeutna, tuluy bae matana meletet. Hah, si kunyang geuning bangkawarah keun sia, ceuk dina hatena. Hace! Sakadang singa api-api bersin, sakadang beurit ngarenjag nepi ka awakna ti jengkang, nangkarak bengkang dina jukut. Tembong kuku-kuku singa geus murung awakna, retanglah katingali sakadang singa teh nyanglereng nembongkeun sihung-sihungna. Tuh haparan, kuring ulah dikerekeb, ceuk sakadang beurit awakna ngadegdeg. Ari ilaing atuh wani-wani culangung ka ngaing teh. Hah? Dihakan siah ku ngaing, ceuk sakadang singa. Sakadang beurit ceurik balilihan bari menta dihampura. Sakadang singa ngarakacak hatena. Heug sakali ieu mah ilaing ku ngaing dihampura, pokna. Aya kana 2 tauna sakadang beurit teu papanggih deui jeung sakadang singa. Dina hiji mangsa di sisi leuweung manehna ngadenge sora sato nu keur inghak-inghakan. Barang diteang kadeukeut tangkal, breh bae katingali sakadang singa nu bareto ampir rek ngarekeb manehna, teu walakaya karungkup ku jaring. Sakadang beurit, cik tulungan atuh, ceuk sakadang singa. Sakadang beurit tuluy nyegetan tali jaring nepi ka pargat. Sakadang singa bisa leupas tina eta jaring. Sakadang beurit, nuhun pisan, kuring geus ditulungan, ceuk sakadang singa bungaheun pisan. Tah sakitu dongeng sakadang maung jeung sakadang beurit, nu akhirna mah beurit teh males budi nulungan sakadang singa lantaran harita singa teh teu tulus rek ngarekeb beurit. Cag sakitu wae dongeng ti Ambu Uci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.